Ini neangan dengan sangu keur sahur naon tuh Ascan boga dengan sangu urang teh keur sahur ya. Aing neangan simut gitu Tapi cenah bejana cek si Asep cenah aya kobak cenah aya laukan. Hanya orang sageurkeun lobat pucuk daik rek neangan dengan sangu keur ieu teh. Barala kieu. Menang-menang dua atuh lauk nila ge. Dibeuleum sugan. Barala. Kudu disuai-suaikeun pula. Pucuk gitu. Aing. Bejana cenah aya balong cenah. Kobak. Kurang ya sabeurkeun kasih Asep bukan wes si Asep aya isukan teh ieu di puasa naon cenah yang sok jadi kababawa dari puasa leuleus itu puasa era ieu naon ya bawa usia di jalan kayak anjing aing sieun ku anjing teh keprakan juga ku ieu mah gitu tah masieun lah anjing alah si Asep teh kobak teh mana nya kobak teh cenah loba laukan cenah bejana cenah kobak teh di mana nya riba mah mau ieu ye Sep mana kobak teh kobak paragi ngusep telen cenah loba laukan cek sia aing rek keur sahur itu boga ieu dengan sangu belah dituhun siapa mau menang 4 kilo mah lila ayo antar urang hayang teu boga dengan sangu antar ayo atuh anu ieu nu les sekat-sekat kieu aya laukannya teh aya ye sok sia wadahna mawa teu wadahna mawa tuh keresek sia mun urang loba geus moal katahan ye ayo atuh sok atuh si jejer mana tuh aya rek dikubek we sok rek dikubek aya kut tah ka dieu ye kok kodokan we paling di alaannya paling salah-salah YouTube gitu tah lagi arayaan sok ke rampahan ya ayo ke mana ayo balik we ayo dek alaan dia naik turun dia lebok dah kadinya kobak coran aya laukan dasar ihud jelema kurang hidang angkos gitu ketemu lain lauk rukut kok di dia ya aja lah ayak hiji angkos katincak ayo nemu lauk mana cuman selak kieu lain besok nyarelap lamun laukan mana kos kieu teh da antaina we mikiru ya caina kieu laukan Sep euy bukan eta mah urut tempat di kebon ke lemok di kebonna lain urut lain kan ikut itu teh goblok pisan